Kangjeng Nabi ngajelaskeun 99 ieu geus cukup jang urang. Wallah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudus Salamul Mu'min. Terus datang ka Anggeus daripada ngapalkeun nomor SMS mah mendingan ngapalkeun Asmaul Husna. Komo geus kolot mah Asmaul Husna tuh kurang dibabaca. Lamun hayang urang di jero kuburan ke ketika maot di dahar cacing maka apalkeun Asmaul Husna. Beleger gara-gara Asmaul Husna. Masya Allah. Tapi lain sakadar apal Asmaul Husna teh kudu jeung makna-maknana. Malah mah dina hikmat ieu mah keur carita hikmat telanan. Dina hikmat teh eta teh kurang teh bisa dihitung Asmaul Husna teh. Kemudian aran urang ge dihitung, ngaran urang sabaraha, Asmaul Husna engke aya sabaraha, mun pas kadinya tangawirina kadinya. Lamun jelema ngaranna Ar-Rahman geus tah ulah hese-hese, muridna Ar-Rahman bae. Lamun jelema ngaranna Ar-Rahim geus muridna Rahim bae. Lamun jelema ngaranna teh Saleh geus bae ngawirina ya Sholih ya Sholih ya Sholih ya Sholih ya Sholih. Maksudnya soleh ge eta mah soleh Allah ulah ya Sholih ya abdi ya Sholih ya abdi ya Sholih ya abdi. Tuh kan. Lamun urang lain eta ngaranna urang teh lain termasuk Asmaul Husna lain. Misalna ngaranna teh Bakri. Tapi teu make Umar. Anu Umar Bakri. Bakri. Nah, dihitung ba sabaraha, kap sabaraha, ro sabaraha. Hitungna kabeh. Lamun urang ngitung Asmaul Husna kabeh. Lamun ngitung dek kawin mah nu sukun mah ulah. Bakri ba hirup, kap sukun ulah, urang dihitung. Ro hirup. Ah, ya ulah. Eta hitungan dukun dah mah. Asmaul Husna itu enggak be. Ba 2, kap 20, 2 jeung 2, 2 jeung 2 20 jeung 2 22. Bakri 200. Nah, 222. Ya, 10 220 Bara. Terpercaya aing masih mah. Sebenarnya tah ayo coba. Tuh, saya pohon deh kan? Berarti 220 12 aku masih. Kak 2, kap 2. Dah 2 kap 20 berarti 22. Nah, ro 200 berarti 222. Iya 10 232 tuh. Lah ulah sih ngomong. Oh, berarti 32. Teangan orang Asmaul Husna. Sok Ar-Rahman sabaraha, Ar-Rahim sabaraha teh potong biasa ya potongan babari teh dipotong nangke. Set akurkeun kadinya. Tah, engke wirina kadinya. Tereh dirage urang. Ngaran urang segitu, lihat segitu. Geus dihitungan ku ulama kabeh. Set ujung sakea. Ngaran ieu set sakea. Wirina eta urang. Ini lamun urang ngawirina akur jeung Asmaul Husna penta geus ku urang make ngaran nu eta tah. Wah, ujian bisa hiber. Urang dihandap manuk di luhur hiber. Hikmat teh perhikmat. Tapi eta bagus, hikmatnya bagus teh kos kitu mah. Jang wiridan sehari-hari urang. Baca Asmaul Husna cek di dieuna ge Allah teh ngabogaan 99 Asmaul Husna disebutna ngaran. Fad'uhu sebut ku aranjeun kabeh eta Allah make nu 99 enter sapanuan. Ayo gara. Fad'uhu samuh biha. Sebut. Urang resepna ya Rahman ya tu baca kurang ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahm. Urang resepna Rahim ya Rahim ya Rahim ya Rahmi ya Rahim. Urang resepna Malik
Ya Maliku ya Maliku ya Maliku ya Maliku ya Maliku. Urang ya Kudus ya Kudus ya Kudus ya Kudus ya Kudus ya Kudus. Eta mah. Urang resep ke salam ya salam ya salam ya salam. Urang mana mah? Gopur ya Gopur ya Gopur. Supaya sugi ya Ghani ya Ghani ya Ghani. Kata rata hayang sugi berarti kan. Ya Ghani ya Ghani ya Ghani. Urang hayang fakir ya fakiru ya fakiru ya fakiru. Al fakiru wal ghani eta ngaran Allah. Ya Ghani ya Ghani ya Ghani. Ya fakiru ya fakiru. Sok gerage. Mana urang nu resepna ya sabur ya sabur ya sabur. Ya daru ya nafi. Mana nu resep sok sebut. Masyaallah. Ya qayyumu ya qayyumu ya qayyumu ya qayyumu bagus sama. Emang lain gitu. Nu ngadengena orang Jakarta ya kayuku ya kayuku ya kayuku. Ya kayuku. Daripada ya kayumu. Ya kayumu ya kayumu ya kayumu. Masa kayumu? Mending kayuku ya kayuku ya kayuku ya kayuku. Tolol. Ledejakan numerena. Ini masa ya kayumu? Udah ya kayuku aja ya. Iya gak apa-apa. Udah. Numerena blon deh sarua. Saya tanu bogana. Oh, renganan boga material nyana paingan. Tengge saya enggak wiri daya kayuku ya kayuku ya kayuku ya kayuku ya kayuku. Blon kabehan. Daya kayumu. Tuh orang Jakarta mah kan teu ya kayumu ya kayumu. Ya jadi mantak mere wiridan teh menan gara-gara makrotnya kudu jelas ya qayyumu ya qayyumu. Ya mun enggak di kadengena ya qayyumu menyana ge ya qayyumu oh ya qayyumu iya. Ieu mah diganti ku Jakarta ya qayyumu ya qayyumu ya qayyumu. Ngapain kayumu mending kayuku. Ya kayuku ya kayuku ya kayuku. Aduh Gusti Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sebut ku urang nu urang resep nu mana. Mun hayang diutang dihitung pas geus loba kitab. Aya kitab Asmaul Husna. Geus aya kitabna. Jadi di dinya nyaritakeun Ar-Rahman naon sabaraha hurufna, khasiatna naon. Rahim sabaraha hurufna, khasiatna naon. Al-Malik sabaraha hurufna, khasiatna naon. Kudus sabaraha hurufna, khasiatna naon. Ketungtungna aya nyaritakeun urang ieu ngaran saha, sabaraha naktuna akurkeun tah. Jeung ngaran-ngaran Asmaul Husna tadi. Sabaraha ngaran urang eta sabaraha kadinya pas geun. Jadi urang pas jeung ngaran urang. Ujianana masyaallah mustajabud da'wat. Kitu eta urusan hikmah. Tapi urang mah ka Allah eta ge sarua ka Allah ngan melalui utang hitung dipake ka Allah jang supaya mustajabud da'wat mangga. Tapi nu leuwih bagus mah urang nyebut asma Allah supaya karasa. Urang mah nyebut Allah teh can karasa ka jero jajantung ka jero kolbu ka karak disungut doang. Boro-boro ilmu nu lain asma Allah gengan datang kasungut. Ieu makan lalawanan anu tadi pedah nu tadi ke nyaritakeunana ulaika humul ghafilun. Jelema-jelema anu tadi teh eta jelema nu paroho ka Allah. Sanajan nya maca Quran tapi de korupsi kos DPR lain teu barisa maca Quran tapi korupsi mah terus gopil bae sanajan Quran dibaca. Menteri lain lalagaan ilmuna tapi pan menteri agama nu itu dipenjara nu ieu dipenjara pan eta teh jelema pinter tapi kan dipenjara. Lain teu bisa maca Quran tapi gopil bae tetep sebab macana datang ka sungut doang. Sabaraha bupati nu santri. Yasin Rahmat dibalik Rahmat Yasin. Sarua sabaraha gubernur. Penjara eta teh akibat
penyalahgunaan, korupsi dan lain sebagainya. Apakah PNS teh loba anu mabok? Ambalaya PNS nu mabok. Nu mabok gimana ilalaga? PNS matak negara dek bener kumaha PNS lagi mabok. Percaya sia kaing. Teu percaya sia kaing. Percaya teu? Atuh percaya lagi nang sia. Nyawa nang sia. Bahwa PNS marabok. Marabok. Tes urin pernah PNS Tangerang, tes urin nu mabok sabaraha. Barang sana. Marabok. Nagara dek bener kumaha. Dicekal ku marabok. Masya Allah karim. Timimiti SMP, SMA mabok ambalaya. Baheula Yogyakarta. Ieu teh adalah negara paling hebat disebut lagi kota pelajar. Jawa Barat, Tasikmalaya kota pelajar. Eta teh geus boga julukan kuari kota mabok. Mabok kuari sadarina. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Julukan tinggal julukan kota pelajar, mabok. Zina. Tasikmalaya julukan ada kota pelajar, mabok, zina. Tasik, Kresik, Ciamis, manis. Eta moto ngaranna, moto Sunda eta kos kitu tah. Moto Sunda, Tasik, Kresik, Ciamis, amis, manis. Garut. Saya mau dong Garut domba. Aduh, Masya Allah. Nah, ieu teh lain sakadar disungut, tapi walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah ngabogaan asmaul husna. Kangjeng nyaritakeun 99. Sok sebut ku anjeun pake menta melalui ngaran-ngaran tersebut kudu masuk hati. Fad'uhu biha. Numantak atuh hese yang datang ke hati ulah-ulah nyebut nu lain, nyebut Allah ge hese sebab Allah teh mimiti asmana. Nomor kedua zatna, nomor katilu adalah ngahiji na itihadna. Di bahasa doang. Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allahu ya khaliquna Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah. Eta teh Allah Allahu Allah Allah asma Allah zat hu geus luhur. Tuh keur carita asmaul husna wallah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Hayang supaya asup ka jero hate teh lain bantrak-bantrakeun. Kudu boga guru urang nu nungtun urang. Lantaran tina asmaul husna nu 99 supaya ngahiji nu 99 dijieun 7 makom. Makom teh hartina tempat keyakinan. Urang ibadat teh kan tungtungna supaya yakin. Nyebut Allah ge teu yakin mah atuh sarua bae jeung nyebut nu sejen ngan beda seetik. Iya maka pangeran, iya lain. Cuma dah yakin atau gitu-gitu kene. Ibadatnya datang ke yakin orang dititahna teh. Seluruh kondisi peribadatan, spiritual, lahiriah, keyakinan. Jadi orang dulu ibadat ya lambang keyakinan. Lahirna kos kitu berarti keyakinan kadinya. Jelema ke gereja, oh keyakinan berarti ka Kangjeng Nabi Isa. Jelema ka kelenteng, oh berarti keyakinan ka nirwana. Jelema keyakinan oh ka Gajah Mada, keyakinan dan lain-lain sebagainya. Eta berbagai keyakinan. Kitabna beda-beda. Urang kuari masjid, oh keyakinanna ka Allah. Kamu sholat, oh keyakinannya ke Allah. Keyakinannya tah seluruh peribadatan. Dah, dina ka Allah beda-beda. Aya nu kontinu setiap aya azan cepat, setiap azan cepat, setiap azan cepat. Ka mana? Pasar. Set. Tah, eta. Nah, eta sesuai jeung keyakinanana.
Allahu akbar, Allahu akbar. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Adzan keyakinannya tinggi ka Allah. Bocot kabeh. Langsung wudu. Berarti tinggi keyakinannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jam sabaraha emang dak? Jam 12 angel kana ieu rada turun dah keyakinanna. Turun. Yaelah, tenang heulenan. Berjamaah moal ka teh teruskeun bae kitu. Keyakinanna rada mundur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Jam sabaraha emang? Jam 12. Aing ini kayak selenya. Aing hasil ke kudang ke Gusia. Turun jasa tambah keyakinanna. Allahu akbar, Allahu akbar. Adzan deui itu budak. Puyang emang ada yang enak. Geus terek handap tah. Geus terek handap tah. Henteu rada deres tah aya nu adzan ge rada deres salat mah henteu tapi ngadeng nya ke asar asar, ke magrib magrib deres. Nyana kaingetan keneh. Allahu akbar Allah jam sabaraha ya? Zuhur salat henteu. Ke adzan deui jam 3 jam sama Allahu akbar Allah asar dahar henteu. Salat mah henteu dahar bae bari. Eta geus rendah. Anu ge Allahu akbar weh dohornya isuk aya geuning. Isuk aya deui ceuk geus. Parah tah manggeus basa. Jadi urang neuleuh jelema kayakinanna deuleuh giat dalam salat. Sakitu bae geus. Kayakinanna teh deuleukeun realisasi ibadahna. Geus. Allahu akbar. Woi salat cepat berarti tinggi tah keyakinanna. Keyakinan ge kakarak mudag waktu salat berjamaah, kakarak datang ka dinya. Encan ye, aya deui. Si eta kan hebat amat sih. Kunaon? Asal azan cepet. Horenganan aya rangda. Masya Allah, sisi masjid salakina paeh. Cepet jasa asal azan cepet ya mah. Pamajikanana ge pamajikan datang ka ngalem, ka haji hebat jasa. Asal azan banyak mah lumpat pohara, mimitina mah di alem. Aju angel sakena balikna. Orenganan buaya darat. Tah, ulah disangka lamun aya anu adzan cepet ulah bahwa eta teh kadinya ulah deuleuh heula. Lamun nyana teu ngaca, bener di salat. Lamun ngaca heula lain. Ngaca heula rapi, kopehna ge embung dengdek, kesesengitan. Sing ade tah. Lamun deuk berjamaah aya kos kituan sing ade. Rapi sajadah nage eta kudu rada aya pencurigaan setik. Orangnya jauh-jauh mau anak we sial. Eta anak saha? Anak saha? Aku. Anak satu, cak pamajikanna. Anak urang kene. Anak urang di mana? Kenapa ngomong geus anak urang kene, urusan. Mana-mana? Itu dekat masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun cak majikanana buka jadi masih kene itu terserah didinya mundek diteruskeun terus mundek gesan-gesan boga anak ieu budak asa disuat-suat ya teh yang kunaon kaeng mah bebeja ke deuk kawin mah moal diizinan ngadoguan diizinan datang ke kiamat aing geus kieu kumaha tuh geus kieu kumaha tuh sakeuna teh atuh cenah anak urang ieu teh geus beres. Menang saminggu mau ada iya ya di anak di mana? Sial sering dia sama anak tahu budak. Masya Allah bisaan berjamaah atau mah. Ganjarannya langsung. Tah. Adzan giat. Itu berarti tinggi keyakinan. Oh, encan tapi maksudnya kakara keyakinan berjamaah. Nah, kuari bener-bener apa henteu sih ka Allah kakarak tidinya lamun geus bener-bener ka Allah tinggi berarti keyakinan lamun geus tinggi keyakinan geus ibadah geus mantep jasa datang ka keyakinan ibadah teh datang ka keyakinan asal geus yakin geus ibadah mah asal geus datang ka yakin geus urang mah kuari yakinna kakarak datang ke kana pikih make pikih awas takbir, kos tutartain. Umun eta teu sah. Kama fi Fathul Muin. Fathul Muin di bawah salat. Usolli fardhu zuhri arba'in raka'atin mustaqbal.
Qalah istaqqa dan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau itu udah jadi adzan. Ya Allah. Allah sejak kaulah salat zuhur 4 rakaat makmuman laitan bar. Salah henteu sebab emang nyana keyakinanna datang kadinya. Kita digetatkeun di jero hate. Allahu akbar. Sejak kaulah salat di jero Allah. Awas isian. Isian kos tarik. Allahu akbar. Aya anu aduh can eusi. Salli Allahu akbar. Can kaeusian geus tah can kaeusian. Salli fadhal. Allahu akbar. Benang. Tapi eta urang mencari takos gitu, atuh emang ai was-was mah hese. Was-was bae. Di ditu da setan jiga anu mimitina digugu. Nah, di Banjar gaya guru kula salah sahijina. Di Banjar jangan mumu. Jangan mumu salat jangan kos kitu. Mimi jangan mah kos kitu heula mun cara motor panas geuna. Sholli Allah. Encan nana ge encan. Sholli Allah. Encan nana ge encan siap. Sholli Allah. Panasan. Sholli Allah karena kamu geus sholli Allah. Sholli Allah. Aya salah sahiji guru nu kos kitu tah. Masya Allah macam-macam di Banjar eta. Mentak lamun nyana keur mujana ka masjid, sholli Allah, sholli cak anakna kene, patah setar. Atuh santri mah unwani, anak patah dak setar dak. Allah. Masya Allah. Eta salat eta kos kitu itu asla. Nah, tapi lamun didinya yakin atau didinya lamun urang terus ngagugu bae fikih gitu bae kajun ngaji ka mamana ge ngaji ka Irak ngaji ka Iran ka Mesir gitu bae ngaji fikih gitu bae kos tu tarik Allahu akbar. Tapi lamun urang det naekeun diri ngaji thariqah menuju hakikat lain didinya teh nyieun yakin urang ibadah supaya datang ka yakin teh dijieun posna 9 pos tobat pos sobar pos syukur pos zuhud pos tawakal pos kitu khauf roja pos ridho pos mahabbah eta 9 pos 9 keyakinan. Lamun geus boga yakin di pos eta kabeh bakal ngilu. Sebab Asmaul Husna asli nama ngan 2 hiji Adam 2 subut. Ngan 2 Asmaul Husna 99. Bahkan keseluruhan asma Allah ngan 2 Adam jeung subut. Adam hartina Adamu ftiqorihi ila ghairihi. Teu butuhna Allah kanu sejen. Subut artinya tetap subutu gairi subutu tikori gairihi ilallah tetap butuh dah salian Allah ka Allah ngan sakitu Adam jeung subut Adam subut tikorihi Adam tikorihi ila gairihi tebutuhan Allah anu sejen Adam artinya subutu tikori gairihi ilahi artinya tetap butuh dan salian Allah ka Allah ngan sakitu kabeh deuk nu mana bae ge jang ngadatangkeun ka dinya dijieun lah pos 9 sok pos tobat heula sebab asma Allah teh at-taib
Asma Allah teh kablah dituna as-sabir, asma Allah teh asy-syakir, asma Allah teh az-zahid, asma Allah teh al-mutawakkil. Terus kabeh. Nah, dijin kurang teh pos nu 9. Asma Allah sabur gitu, sabru. Asma Allah tobat, asma Allah sabru. Geus urangna engke adalah anu taib. Asma Allah sabar, as-sabru. Asma Allah sabru, urang nu sabar engke bakal as-sabir. Asma Allah syukru, urang nu syukur ngaranna as-syakir. Supaya bener-bener urang jadi taib, supaya bener-bener urang teh jadi sabir, supaya bener-bener urang jadi syakir, dan selanjutnya dijieunlah pos melalui ahli thariqah. Seluruh thariqah naon bae pasti kembali ka dinya. Thariqah Qadiriyah, Tijaniyah, Utsmaniyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Khalidiyah, thariqah Tijaniyah, thariqah berbagai-bagai. Seluruh thariqah kabeh kembali ke pos weta supaya yakin. Ieu atuh lamun geus datang ka yakin mantep. Geus kudu aya nu nuntun, mursyid ngaranna. Teu meunang sambarangan. Geus kurang kuari maneh teh ayeuna mah tuh kudu melaksanakeun suluk. Suluk teh hiji bahasa dina thariqah jelema nu ngalaksanakeunana ngaranna salik. Suluk teh artina nyucruk jalur mapak tapai. Ari salik adalah nu nyucruk jalur mapai tapai, mapak tapak, mapai tapak. Ngan nu dimaksud suluk di dieu. Suluk maksudna ieu teh nyucruk jalur para wali Allah. Salikna nyucruk makom yakin nu dipigawe ku para wali Allah. Geus atuh kuariba suluk jelema nu salikna nu ngalaksanakeun makom yakin, deuk menuju makom yakin dina asma Allah. Engke hayang datang kana sifat, engke hayang datang kana zat, di mana geus beres dina asma bakal datang kana sifat, engke bakal kana afal. Asal geus kaharti asma jeung sifat jeung afalna bakal kaharti zatna, yakin kana. Jadi ilmu yakin mah engke kurang dibuka-bukakeun ku Gusti Allah. Lamun urang geus datang ka yakin mah, buka mata urang nu ieu, dedeulean mah lain nu ieu. Ceuli urang nu ieu dibere dedengian lain nu ieu, geus yakin mah beda. Ambean urang nu ieu tapi engke dibere ambean nu lain ieu dibere henteu selalu dibere. Di mana hayang? Di mana teu hayang osok dibere. Ngan urang embung. Geus. Dibere dedeuleuan ku Gusti Allah tuh. Jadinya lagi kaget, ya Allah kok dibere kos kieu? Kok dibere kos dedeuleuan nu lain dedeuleuan nu biasa. Dedengian nu lain dedengian nu biasa. Ambean nu lain ambean nu biasa. Sidina Umar bisa neuleuh bala tentara nu aya di Yaman, coba bayang. Cak Sidina Umar naik Al-Jabal. Kadeuleuh kan ku Sidina Umar, bala tentara teh ieu dihandap sedangkeun musuh nyerang. Cak Sidina Umar teh sia lamun kaburu ka musuh, datang ka dinya bisa kaserang. Hei, Al-Jabal, maksudna naik kaluhur, Kabeh sahabat naik bari nanya, "Woi, suara Sidina Umar tah mah?" Suara Sidina Umar. Sidina Umarna di Madinah. Kadeuleuh ku Sidina Umar. Dibere blak, insyaallah. Aya tamu datang namu ka Sidina Utsman. Cek Sidina Utsman, tadi mana di jalan zina. Hah? Zina. Masya Allah ngerasa bahwa nyana tadi di jalan teh aya awewe ditanya terus dirada dipaksa dideuleuh gitu. Berarti kan zina mata. Cak sahabatnya Masya Allah Kangjeng Rasul geus teu aya, tapi aya nu seperti Kangjeng Rasul. Bisa deuleuh kulana di mana? Sidina Utsman cuma nangis, ya Allah ya Rabb. Poho. Bisa kadeuleuh tah? Mata-mata jelema anu jelalatan teh bisa kadeuleuh. Bisa kadeuleuh. Aya gambaran di mata. Itu aya sarwitian mata. Kadeuleuh, katempo. Gitulah jelema geus boga yakin. Masya Allah. Moal Ki Balam bin Ba'uro geus boga yakin ketika yakin teh dicabut ku Gusti Allah, aras goyang mun ngadoa. Muridna bisa hiber. Masya Allah karim. Kos gitulah ilmu yakin.
geus lamun ilmu yakin mah kumaha tah mun geus datang ka ilmu yakin suluk sesuai jeung perintah guru dina Asmaul Husna anu kuari ngan dijieun 9 makom lamun maneh geus datang kana 9 makom hiji makom ge geus boga rasa 2 makom komo geus datang ka 9 makom geus hirup bisa hiber ka mana ge rahimallahu ahi cek Kangjeng Nabi boga ngaramatan Allah ka dulur kura Isa lau zada lamun tambah keyakinanna lama syafil hawa niscaya nyala leumpang di awang-awang cek Kangjeng Nabi beuh dulur kura nu ngaran Isa lamun tambah keyakinan bisa hiber puara tah kos sekarang itulah ahli-ahli Allah geus lamun jelema geus ibadah datang ka dinya moal aya anu dimudap dimodif moal aya haram jadi halal halal jadi haram teger bae Allah nu di deuleuna lain duit lain dunia lain jabatan lain tata lain kemuliaan lain keagungan hiji Allah ngeunah teu geunah ku masia aing mah parentah Allah nyampe ke titik sakitu karasa ku sia menang hidayah sia teu karasa sia acsana sia cilaka ujianna ih aing mah moal ngaji cenah ka Cilongok lah kos kitu mah tah lolos san nu ditahan sia ngaji ka dieu aing mah ditahan teu naon teu mere tilok sia emang sia tuh cenah kiai mah hayang dibere tuh sia lain hayang dibere mere ge tilok aing mah lain maksudna aing hayang dibere atawa henteu sia sok mere tah henteu atuh henteu cenah ngajina ge di Tangkal Buah teh teu karasa pan ku sia ngajina di Tangkal Ambon kitu mah cenah kiai hayang dibere ulah nyebutkeun kiai hayang dibere henteu sia geus mere encan encan janjakna teh atuh urusan hayang dibere hayang henteu mah teh urusan aing mah kumaha aing jeung Allah ai sia ji cenah aing mah boro-boro mere wau ge henteu atuh bukan sia badak nu di luar mah eta mah lah sok nu di luar teh sok bisa bae henteu atuh geus kuarengna teh di aku deui geus kabehan lah nya sok di luar gitu amat sih atuh kitu bae eta mah da cenah kiai na hayang dibere urusan hayang dibere jeung henteu teh urusan aing salah aing bener-bener aing sia geus jang pere heueuh nya tuh encan cenah wau ge henteu embung lah embung wau beusi dipenta enggak ada deh tah ieu kan gulak hate urang lempang ka Allah dijieun seperti kitu babari zikir nama ilallah cau gede ilallah aya deui diberena rada gede ilallah panjang zikir lagi doa lagi geus kararieu kieu deui sugan teh geus naik deui udah deui seberes deh nah iyalah nu hese datang ka makom yakin mimiti urang mun tobat teh mah tobat terus tobat ka Gusti Allah tobatna ge aya 3 rupa tobat syariat tobat thariqah tobat hakikat tobat syariah mah eta teh awamir wan nawahi urusanana zahir perintah jeung larangan kuari naik geus bisa eta majang geus sapopoe naik kuari tobat da tobat dina thariqah urusanana qalbu kecenderungan kolbuna kana dunia kecenderungan kolbuna kana nafsu kecenderungan kolbuna kana materi dan lain-lain sebagainya tobatan lempengkeun ka Allah melalui tafakur jeung muraqabah naik set datang ka roh tobatan tobat hakikat ngaran lain bantrak-bantrakeun ko geus karolot bantang ka modar san wal bisa tah moal lain babagaeun kudu pepegatan heula jeung dunia pepegatan heula jeung makhluk pepegatan heula jeung karamean jadi berarti cicing sorangan teh indah baturna teh ngan sakadar tasbih Allah baturna teh sakadar Quran maca Quran baturna sakadar kitab eta lah nu jadi batur kabelah dituna hiji be nu jadi batur Allah kuncina kuari kunci bahagia amat aing teh nyaho ka pangeran anu asli pangeran teh nu ngadamel langit ngadamel bumi katuteusina batur mah gagah jeung sugih teu wauh ka pangeran eta aing mah bahagia dibere nyaho ka pangeran nu asmana Allah masyaallah kan
senang luar biasa lantaran Allah mah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Terus senang. Masya Allah. Allah teh anu boga rahmat, Allah teh anu ngarahmatan, Allah teh anu Ghafur, Allah teh anu Maha Hampura. Gusti, urang boga dosa dihampura, senang boga pangeran modal gitu. Ketika urang kesusahan rahmat Allah turun, senang Masya Allah. Ketika urang butuh dibere ku Gusti Allah, senang boga pangeran kos gitu. 2 nomor katilu pangeran nu nyieun langit katut eusina anu mawa rahmat selalu ngarahmatan selalu babarengan jeung aing. Ya Allah, di mana? Innallaha ma'ana. Allah teh bareng jeung urang. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah teh bareng jeung urang di mana bae urang ayana. Innallaha ma'al muhsinin. Allah babarengan jeung nu nyieun hade. Innallaha ma'as sabirin. Allah babarengan jeung nu sobat. Aing mah tenang sebab bareng jeung Allah nu nyieun langit jeung bumi. Geus ka mana moal sieun. Kama mana moal sieun sebab geus boga rasa. Ilmu teh lain disumut tapi kerasa ku qalbu kerasa ku roh. Yakin ngaranna. Nikmat geus hirup. Udang peuting geus teh sieun sebab Allah bareng jeung aing Allahu Akbar. Teh sieun ka pocong, teh sieun ka kuntilanak. Ya, itu bagus gitu. Aing mah jeung Allah jeung nu bogana. Awas ya bejakeun ku aing sia ka Allah. Kuntilanak goblok sia ka aing. Aing keur bareng jeung Allah bejakeun sia ku aing ka Allah. Tolol sia. Sieun kaya kuntilanak. Aduh, panas. Aing teu balik ka raja aing aja pendi. Balik jana ka rajana. Minta pertolongan. Ya Allah, ya Rabbi pocong gitu kayaknya. Aing sia pocong aing jeung Allah ya. Ulah sembarangan sia. Langsung indit pocong. Jet, sieun kabeh. Urang dak dileuweung sorangan. Aya bae tah buaya. Oh. Di mana sia buaya? Calangap. Aya sia gara calangap. Sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Ye, Allah na keur bareng jeung aing. Awas sia. Sia bicara calangap ge, sia teh Allah. Allah keur barengan jeung aing. Leos ujianana buaya ge se. Maung. Bejakeun ku sia. Ayo sia ngalalag aing. Awas sia. Goblok. Sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Sia teh nang nyalangapkeun Allah. Aing teh keur babarengan jeung Allah. Bejakeun sia ku aing ka Allah, ha? Langsung nutup sini. Sok geura bejakeun. Sok. Kuari urang coba ka Taman Safari. Turunkan di mobil kurang aja pendi. Pas di maung teh. Wah, hai. Sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Hah? Iya makhluk Allah. Aing makhluk Allah. Iya. Ku baung dioyak-oyak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keyakinan mah di dieu tah di kolbu. Jadi urang teh ibadah datang kayakin puncakna keyakinan ialah cek Imam Ghazali ti Kangjeng Nabi terrealisasi tentang pembenaran urang terhadap Allah. Datang ke mana urang ngabenerkeun Allah eta yakin. Ulah wakakan kos kitu renan teh mah luhur teuing. Dina perebah rezeki bae heula. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap nu kumalandang di alam dunia ieu teh Allah nu ngarizkianana. Eta kecap saha? Kecap Allah. Sia percaya ka Allah bahwa Allah pangeran percaya. Eta sia yakin, eta sia percaya bahwa eta ayat ti Allah. Yakin. Sanu ngomong eta Allah, yakin mah cantang tuh. Percaya bener, percaya nama bener, yakin cantang tuh. Ha geura. Mulai kurang guaridet, bae orang magahan ngaji. Tong trong 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 trong.
haji jeung budak datang ka imah kak jauh beas wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha baca habeka nu embak seubeuh moal ge kak ayo baca deui wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha jalapar keneh kak heuh nya geus kieu kumaha tuh ngautang sia ka itu ka warung nggih maerna kongkorong sia tenang aduh kak ayat ngarusak kongkorong kak baca kurang mah ngagigeg beta mulai guys dah diuji keyakinan ku Gusti Allah magahan ngaji emang kumaha gitu ulah deuleu kiai geus atuh mapan ulah deuleu kos Habib Lutfina ulah deuleu kos Habib Umarna ulah deuleu kos kiai Buyana deuleu keur ngarayapna emang kumaha gitu Masya Allah tah kos gitu mulai geus dah teh mah geus ngojeknya mulai ngojek turunnya na ka syariat berarti geus mal naik-naik satungtungnya na ngojek heh ceknya di Kanjeng Nabi ge bersyariat berarti nya bersyariat geus teh mah jang contoh doang kan Kanjeng Nabi mah apa Kanjeng Nabi butuh henteu teh mah jang nyontohan bagi jelema anu teu mampu kos kitu mulai nu dagang karung tani eta jelema nu teu boga keyakinan ka Allah nu kos sekarang itu teh meng pelehe eta mah teu boga keyakinan satungtung jelema dagang teu boga keyakinan guys beres tani teu boga keyakinan usaha teu boga keyakinan berarti aduh aing mah lamun teu tani atuh teu dahar kadinya kan aduh atuh aing mah mun teu dagang atuh teu dahar geus keyakinan jadi dijadi karung dijadikeun pangeran punyana tuh sawah dijadikeun pangeran pabrik dijadikeun pangeran PNS bupati dijadikeun pangeran punyana pagawean tak eta teh ngomong geus luhur dina syariat mah masalah dagang teh aja urang mah bersyariat temantak lamun encan waktuna bertoriko ulah sok totorekatan ulah sok totorekatan ulah ngomong ente torekatnya apa sih anak mah Qadiriyah anaknya Nasabandia ente di mana mursyidnya anak di sono iya udah ente dagang apa aja tas torekat teh ngobrolkeun dagang goblok ente dagang apa anak mah dagang itu apa namanya warung kelontongan ente anak mah dagang gas teh kabeulem gitu ku gas nanya ngobrolkeun torekat aju dagang nah kuarikan kos sekarang itu kula sering biasa kula ditanya kieu torekatnya apa tahu dah saya mah enggak tahu geus aya batur aing mah nanya ka sia moal ditanyain teh hayang urusan kos gitu aya batur kalau situ torekatnya apa saya Naksabandia guru saya mau sono mursyid sono oh kalau mau udah saya ajak sono iya udah beres kebal ditanya situ dagang apa sih saya dagang gas alhamdulillah apa norekat teu meunang dagang lain teu meunang encan wayah norekat ulah sok dagang ulah sok tani ulah keur meujeuna sulukna deka Allah mungprug paeh hirup-hirup antak atuh hese norekat hese saja lemana dijawab babarian ya kita kalau gak norekat gak kenal Allah iya tuh ngomong atuh sacepling-cepling apa bari ngomong mah iya kapan kita kenal sama Allah ya kalau gak norekat ya kagak bisa udah kita norekat aja mumpung ada kiainya tah datangkeun ka yakin set sok kumaha ieu datangkeun ka yakin bahwa setiap nu kumalandang pasti Allah nu ngarizkian sireum teu boga pabrik hirup kupu-kupu teu pernah nyada jadi karyawan hirup manuk teu pernah nyada boga pabrik hirup kunaon atuh sia dibere akal jeung pikiran eleh ku manuk eleh ku sireum eleh ku kupu-kupu sia je nu matak kuari mah beurit kuari ngahiji jeung urang beurit baheula mah beurit gede teh kan aya di pasar pantes lantaran urang pasar mah kos beurit kabeh kuari mah tah ka kampung mah ngahiji kuari beurit jeung urang aya beurit jeung urang teh beurit ge ngomong sia nu beurit
sia beurit sia nu beurit engge nyaho cipa sia ngalawan mun urang ngomong mah kos kitu tah pamajikan urang beurit sia ka pamajikan urang sia nu beurit dicalakin cokotan bae beurit sia salagi sarua deui beurit sia pa beurit-beurit badak bari teh lambang beurit ngahiji jeung urang kahirupanana geus akur jeung nyana tuh terus tah ieu tah asal boga yakin makan lain disungut di jero hate aing boga kayakinan yakin teh kan tina ilmu heula bahagia nyaho ka pangeran bahwa pangeran Allah aing senang jasa Allah teh sebab Allah nu sugi sok mereka aing nu sok mereka aing teh aya babarengan jeung aing keyakin urang ketika urang nah teh di bedak atuh tinggal urang ba Allah babarengan jeung aing masa Allah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti pan bareng jeung abdi teh bareng ka jeung Gusti abdi makhluk Gusti acenah ku dipaehan ku Gusti kudu teu dahar atuh mangga bae acenah atuh abdi neuk dibere nyanggakeun sadaya-daya Allah mah maha kawasa ayalah jelema liwat set jelema asli jelema keur cicing bae Mam ieu budak cicing bae nya Mang keur naon teu keur naon hayang roti tergantung keyakinanna lamun nyana keyakinanna datang oh ieu meureun ti Allah datang roti datang hayang dia dibere 2 datang ka dinya keyakinanna mun aya keyakinan leuwih luhur Mang hayang roti cicing bae aing mah geus kumaha Allah bae mun ditawaran coba hayang jawab kumaha si budak ditawaran cicing bae penting bangun lapar tinggalkeun bae tah los jang sia berangkat kan tinggal urang ngadahar keyakinanna encan luhur keneh eta mah sakitu Mang euy Mang bangun lapar ya cicing hayang dahar tah roti hayang cicing ieu budak lamun ditinggalkeun asana paeh sanajan dibere roti hei ka babaturan ka dieu pang nyalangapkeun calangapkeun ber roti dorong kucai dorong dei darah gedean cak batur darah gedean dorong deh kucai dorong deh tah coba kan saya sedang bentanya alhamdulillahirabbil alamin itu dia bisa keur nyoba keyakinan datang ke mana ieu ternyata horenganan lamun urang nyakin geus tinggi jasa diuapan ku batur ulah hese-hese nu gering bapak urang batang ada harta bohong para rakyat lamun teu dahar geus bahaya ieu mah geus dapat tanagan mana mak ieu yang geus teu daek dahar saja bubur coba bieu bubur oh coba calangapkeun eta aya rezekian keneh mah dicalangapkeun bapak urang calangapkeun inuman seprit mana seprit manya nu gering seprit jang aing iya nu gering itu aing mah kudu seprit tuh eta aya keneh rezekian mah kajeun kuku mah dicalangapkeun bae sat rizkina datang ke mana Allah nu ngatur urang tinggal keyakinan bae nu gering ge aya keneh rizkian mah ti Gusti Allah datang bae ka beuteungna tah tinggal urang keyakinanana heuh nya teu daya teu upaya orok teu bisa usaha dipangusahakeun atuh urang ge sarua bae lamun urang boga keyakinan orok boga keyakinan ka Allah can loba dosaan kos kitu aki-aki gering kieu dihuapan urang ge boga keyakinan kos kitu dihuapan urang urang boga keyakinan geus dewe ka Allah cek pemajikan Kak ieu bangona cicing Kak barang balik ti Cilongo ka kos kieu Kak emang ngaji naon di ditu Kak jadi kos kieu Kak ieu cek pemajikan aing sieun tinggalkeun ku aing goblok mana ditinggalkeun aing pae sorangan pamajikan lah teu ditoel ku Allah sebab janana yakinna lalagaan nyana lalagaan lain deuk nyoba diri ku sorangan ka Allah nyoba ka pamajikan coba pamajikan ka aing ngaladenan tante atuh moal bisa kuduna ka Allah ulah ka pamajikan lamun urang tawakkalna ka pamajikan salah coba pamajikan aing ngaladenan aing tante salah ka Allah sebodoh cek hati aing mah deuk ka Allah bae deuk indit deuk ini sebodoh Allah moal ge ka pamajikan ge
engke ge nyana ge ngagerokeun anakna itu abah sia tas ngaji di Cilong jadi kos kieu. Emang ngaji naon sih tadakeun coba ka babaturana. Tadakeun oh ngaji torekat bah ulah ka ngaji torekat atuh jadi kos kieu ye. Dicalangapkeun minuman. Beres. Dei. Ngeunaan teu ka ba? Mun aya mah daging kotor. Sial, ieu pulah pilih sagala. Teu jadi mah dorekatna. Nya milih os gitu atuh. Aya dorekat mah ku pameran ti Allah. Nu datang ka jadana kumaha ti Allah karak. Nah, tapi lamun nya anak geus bener-bener sesuai jeung petunjukna. Engke ge moal katahan ka jeung kukumaha geus. Sebab aing tenang jasa. Boro-boro babarengan jeung Allah nu bogana kakarak bareng jeung sugih bae urang geus tenang. Tenang jasa aing bareng jeung si anak tenang jasa. Tah, iyalah walillahil asmaul husna ngahaja kukula teu dicaritakeun secara spesifik. Besi diturutan. Ai kiai onom jeung santri nurutan ge geus aya modal. Ieu bahasa tukang karung nu karari itu patut. Tungtung nama pan ngamalacin. Bah, emang enggak dagang lagi? Enggak, abah norekat sekarang. Itu karung mau dikemanain, bah? Udah bagaimana Allah aja bakar-bakar dah. Kan salah, ilmuwan mah. Udah bakar mau kemana? Apa mau udah ke Allah aja. Sapoe dua poe aja nak kuat. Ya kan, seminggu, bah, ini gimana ini kesononya? Emang kenapa? Akan itu dapur gak kebul, gimana Allah aja. Udah kalau gimana Allah mah, udah saya mau pulangnya pada pulang semua. Sini ada sendiri sama Allah ya. Jangan. Atuh gua sama Allah juga gak kelihatan. Berarti kan tahu ilmuwan. Ilmuwan bakal kos gitu, mepet baiknya nami lu balik. Iya doa ilmuwan makan lagi. Aing mah berkeyakinan Allah bareng jeung aing. Oke, pan Allah mah gaib, justru aing teh endek ngarealisasikeun pembenaran aing terhadap nu bahagia aing. Allah teh nyieun langit jeung bumi aing supaya ngarasa bahwa ieu da dabelan Allah. Ieu mah kakara caritaan doang. Allah teh Rahman, Allah teh Rahim. Aing mah hayang kana karasa bahwa Allah teh Rahman, Rahman Allah teh keuna karasa ka jantung aing. Rahim Allah teh keuna karasa ka jantung aing. Coba aing mah hayangnya moal ngan sakadar dibaca ya Asmaul Husna tapi keuna karasa ku diri aing. Ku jiwa aing geus babor sia kabeh aing deuk jeung Allah. Geus leuweungan disengseurekeun ku batu. Jadi disengseurekeun we keur jeung Allah ieu. Dihina ku batu. Basen dasarek sia aing keur jeung Allah ieu. Tah. Lamun terus tah secara spesifik tah di antara Asmaul Husna ngaran-ngaran Allah engke ditarurutan kudu teu ngaji cilaka aredan kabeh. Redan ieu tan mangdak ieu dicuktak lantaran ieu besi. Oh kieu. Padahal mah encan guguru, salah. Mantap jelema ngaku torekat kayawan, encan guguru kajen kukumaha ge atau gugurna teu anggeus. Di deuleu langkah-langkahna, di deuleu zikir-zikirna. Encan. Komo hajunyana ngaijazahkeun zikir mah encan. Salah fitnah kajen kukumaha ge. Zikirna lain berarti ulah tapi ulah mengatasnamakan torekat zikir biasa bae lamun nya mengatasnamakan torekat berarti geus kudu aya makom-makom anu kunyana dilewati sedengkeun kanyahoan ku ahli nama lain tah maka jeung kumaha ge tah ieu cilakana kuari teh geus ngamursidkeun sorangan kula mursid di mana Haji Mursid sugan teh mursid naon atuh sabodo sia Haji Mursid mah tah ieu Aju kuari barang jadi ahli no aja torekat teu wau jeung jelema emang kudu kitu. Barang kuari geus torekat kehidupan lain kitu. Antara keur suluk jeung geus jadi kudu berbeda. Ialah Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna ngan ngahaja eta henteu spesifik cara-carana beusi ditaluturkeun. Ngan engke geus datang ka yakin berarti geus aya rasa. Beda jelema ibadah geus boga rasa. Kemelang. Kapimplan. Peuting jeung beurang bakal akur bae. Neule jelema nu di deuleu makhluk Allah. Nah,
Adapun urusan mulyana hiji, inna akramakum indallahi atqakum. Selain anu takwa teu dianggap jelema mulia. Kajen teuing bupati, gubernur, presiden, sugih saadag-adagnyana, sadunya pangsugina, satungtung teu takwa teu dianggap jelema mulia. Sebab jak Allah inna akramakum indallahi atqakum. Nu pangmulia mah nu takwa, lain sugih. Pan di mata urang anu sugih nu mulia. Nu gagah nu mulia. Asal boga mobil wah bagus, horenganan menang sabulan dicokot deui ku dewan. Sial katipu urang. Nyaritakeun kelanjutan persidangan di Rabbul Jalil. Allah ngumpulkan seluruh para rasul dipinta pertanggungan jawab. Kumaha baheula waktu di dunia menyampaikan risalahna, sempurna atau tidak, sesuai apa henteu. Bahkan lain bae para rasul nu bakal ditanya ku Gusti Allah, para aulia Allah, para ulama-ulama anu dibere amanat ku Gusti Allah ilmu sebagai warasatul anbiya, digunakan kumaha eta ilmuna waktu di dunia, nyampeikeunana saat mana jeung kumaha. Rakyat mah tepati sabaraha di BAP na jaga di yaumul kiamat, tapi nu berstatus ustad kiai iyalah lantaran nyana sebagai warasatul anbiya, sebagai penerus para nabi, maka ditanya engke kiai dibere ilmu sia ku aing, andai kata sia ku aing teu dibere ilmu bodoh sia. Lantaran ku aing dititipan ilmu pinter sia, dijuluki sia sebagai warasatul anbiya. Diomong ku jelema mama, dibejakeun di naon disebut ku jelema sia teh abuya. Ku batur di kiai-kiai sia teh, di ustad-ustad, sampai di mana sia nyampikeun amanatna jeung kumaha niat pagawean jeung tingkah sia. Ngeri orang meningat kadinya, Gusti Allah nu agung. Bakal ditanya ke orang teh. Pakai naon ilmu sia? Abdi pakai ngebagahan ngaji. Berapa tahun? Oh, aya catatanna di malaikat. Ngomong sia. Ayo. Asana mah abi ai dakwah kemarin ai 30 tahun mah aya. Ka mana bae? Keliling. Mimiti di daerah abdi bae aju melebar ka Serang, ka Pandeglang, ka Rangkas, ka gunung, ka ditu terus bae. Sia daek. Tugas abdi lantaran abdi ngarasa kewajiban. Bener sia kituna. Nyaho. Niat sia kumaha niat? Anu oye niat mah jawab di doang sorangan jero hate jasana niat nama ku lempeng teh. Naon lempengna? Nyampaikeun amanat. Jeung naon deui? Ampur. Yang beli mobil ongkoh. Aduh izin jasa gitu urang. Kalau masuk merenung begitu izin, ya waduh aing ka izinan sana ya, aing ka izinan ya. Aing ka izinan ya. Ajun mantak embung ge tadi ondang teh. Si izin aing jeung kieu. Aduh, di kiai-kiai ku batur. Wah, bahaya. Naon deui coba sia? Agaan ngaji deui abdi. Make kitab, aya make aya henteu. Naon deui? Hendak kampanye. Kampanye naon? Golkar. Aduh. Iya bahaya guys ya. Sia ngahayu-hayu Golkar teh, iya sia ngahayu-hayu negara pan. Nyawa sia bahwa di Golkar teh rusak jasa. Nyawan teh sia. Nah, abdi nek api-api teh nyawa bae. Tolol sia. Tah, iya urang lamun di sidang kos kitu.
siapa lain kudu kikituanan jak malaikat nyampaikan rukun salat bae rukun wudu puasa zakat haji tugas sia geus sia mah kelola eta bae abdi teh bagian daripada negara abdi cicing di negara Indonesia ayo atuh abdi peduli ayo abdi kampanye di Golkar di dinya maksud sia bener dek kaluhurkeun negara isi nabi ngomongna ayo pernah diberi motor abdi teh jadi berat asana naon deui yang gina mendek mobil henteu mobil nama sial tak Golkar ya na dirinya kene geus kanan Golkar Masya Allah orang teh bakal kos gitu izin biasa di luar tugas-tugas orang siga peduli padahal mah horenganan aya di balik kepedulian orang muatan-muatan nafsu iya nu bakal dibongkar nu bakal diebrehkeun ke segede atom segede sieur bakal dibukakeun niatan-niatan orang komo pagawean nu jelas mah izin jasa ke orang ya Allah ya Rabbi Gusti wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah bagus jeung goreng ditembongkeun bakal kan niat urang bakal dibukakeun ke tah mantap gahajuna masararieun inggis jasa ieu efek terus ngefek ka para kiai mantap ulama baheula makin jadi kiai makin api makin sieun ka Allah ya akhir zaman ayeuna makin gede melebar makin popoharaan asa aing asa maneh mungpang mengpeng lain di negara bae aya bahasa aji mungpun horeng kiai ge keur mejana kapake ulah dingkekeun deui mere motor mere mobil mere naon bae ayo geus ka dieu keun bae ai kudu nama beki nyana jadi kiai beki sieun ka Allah sieun si salah rempan terus ijtihad geus bal eureun-eureun macaan kitab bae kiai mah kesempatan maca koran eueuh mentak ulama eta didongengan ku almarhum abah kula deuleu tuh Ki Hairun unggal meja aya kitab diuk di hareup aya kitab celek muka kitab diuk di tengah aya kitab celek muka kitab diuk di dapur bari dahar celek aya kitab geus sadia-sadiakeun kitab teh ai kuari mah diuk di hareup majalah diuk di tengah koran diuk di dapur jelema waduh bugil ieu mah masyaallah nah ieu mah para rasul kabeneran urang keur mejeuna ngadongengkeun Kangjeng Nabi Isa Isa abdi Gusti anta qulta apakah anjeun pernah nyarita terhadap umat anjeun bahwa anjeun teh sebagai pangeran ibu anjeun ngaku sebagai pangeran nita ka umat anjeun anibudullaha ani budu kitu li wa umi pernah ente Gusti ma qultu lahum illa ma amartani bihi an yabudullaha rabbi wa rabbukum wa rabbakum wa kunta alaihim syahida ja abdi mah teu pernah ngucapkeun naon kecuali nu diparentah ku Gusti ngutus abdi sebagai rasul abdi nitahan ka umat abdi supaya ubudullah acak abdi ibadah maraneh ulah salah ka Gusti Allah teh Rabbi wa Rabbakum tapi geuning umat kaula mangeranan ka kaula ku sademeh kula dibere mukjizat ku Gusti anu luar biasa nyanggakeun sadaya-daya abdi mah geus caritakeun ka umat abdi ngajak ka umat abdi lurus abdi mah taya mah Gusti mah uning nganyaksian kanaon bae nu dilaksanakeun ku abdi nyanggakeun sadaya-daya cenah abdi ayeuna mah kulantaran umat abdi teh ayeuna ngamangeranan ka abdi intu azibhum ku Gusti bade disiksa eta umat teh
atuh painahum ibaduk tamaja hamba Gusti nyanggakeun ka Gusti Gusti nu gaduh Gusti nu jari raja Gusti nu pulah-pulah kieu-kieu ge la tiradu alaika wal aya nu ngalawanan ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya acenah kulantaran manehanana teh dek dihampura ku Gusti wa intagfir lahum Gusti rek dihampura atuh painaka antal aziz ja Gusti mah maha hampura maha gagah sakumaha lobana kasalahan ge sakolong langit sapinuh dunia iku Gusti rek dihampura mah atuh ja Gusti boga kewenangan manggakeun sadaya-daya Gusti mapan al hakim nu maha bijaksana nyanggakeun ngan abdi mah ulah kaciwit ka bawa daging abdi mah ulah disakompet daunkeun jeung masyarakat abdi lantaran abdi manita teh sesuai jeung parentah Gusti Gusti mah uning mangga nyanggakeun nu mantek cek Gusti Allah galallah cek Gusti Allah gas isa dipanggil sote supaya masyarakat anjeun supaya umat anjeun nyahoeun bahwa nyana gedebul buat bohong nyana ngomong bahwa anjeun teh nitahan sebagai pangeran bukti nyata anjeun pan henteu nyana ngomong bahwa Bunda Maria sebagai pangeran nitahan nyembah ka Maria bukti aja kenakan ku umat anjeun teh bahwa anjeun teh teu pernah ngajakan nyembah ka anjeun sumuhun Gusti tah dek dijelaskeun ku ari cek Gusti Allah nu baheula sombong nu baheula sok embung ngangeranan ka aing secara tunggal endahan dibareng-barengkeun jeung anjeun jeung emak anjeun naon aing dibarengkeun kitu teh hayang aing cek Gusti Allah baheula sombong sok alerginya lamun neuleuh masjid jana badeuk nyeunan gereja bae kuari deuleukeun kuari aing pangeran secara mutlak hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum poe ieu poe kiamat poean manfaat kanu balalener kabeneranana anjeun bener bakal tembong kamangfaatan kebeneran anjeun masyarakat anjeun ge bener sarua wae alhamdulillah cakabehan teh alhamdulillah anjeun bener isa masyarakat anjeun ge bener umat anjeun ge bener oh nu di Sumarekon geus rancung sia bener aing ge mantap cek ge mantep tuh wow geus senyum nya urang dibenerkeun ku pangeran mantep kan di BSD geus sareuri bae kabeh tercengang dengekeun cek Gusti Allah anjeun Isa bener bahwa anjeun nyampaikeun tugas anjeun sebagai rasul ngajakan ibadah ka kaula teu macem-macem teu pernah anjeun ditahan ibadah ka anjeun jeung ka ma anjeun alhamdulillah masyarakat anjeun ge bener oh surak nu di BSD surak nu di Sumarekon di Itali Roma wah surak ore tapi bener ge bener bohong na langsung tararungkul hak bener kabeh ngan anjeun Isa bener-benerna nyata berarti masyarakat anjeun ge bener ngan bener bohong na aju anu bener-benerna anu nyata dek dikamanakeun cek Kangjeng Nabi Isa lahum jannatun tajri min tahtihal anhar nu balalener malain anjeun bae umat-umat anjeun nu balalener nu mangeranan ka kaula termasuk para rasul para nabi para wali bakal diberena ieu adalah kamangpaatan mangpaatna bakal dibere surga lamun nyaritakeun surga cukup dina Al-Qur'an mah tajri min tahtihal anhar handapeun gedong-gedong handapeun tangkal kayu aya cai sing korolok sing kolocor caina engke di akhirat bateu kudu make wafin
ente kudu make paralon ke ngolocor sorangan heran ke bakalna di kamar urang caila lempangan sesuai jeung kahayang urang cenah hayangna gede-gede cenah hayangna letik-letik teu kudu make paralon teu kudu make nanaon datang sorangan dipanggil ke urang mung mengkol deui sakumaha angin we gitu cai teh sing kolocor tah tihal anhar dihandapeunana di luhuranana di mana bae buat indah suasana. Angin-angin limbah di itu mah bararau bentek itu lain sorga teh mah kos kitu sugan angin teh sejuk teh aya pokona sareungit kitu di sorga mah ieu cukup bae tajri mintah tihal anhar lantaran sumber kaindahan teh tina cai nu mantap kurang gesok nyieun kokorolokan di imah teh osok nyin cai mancur di imah teh sekelilingna dijieun kadang di jero imah dijieun patamanan supaya jadi sorga padahal mah hai boga hutang mah tetep bae ngolocor tinggal ngolocor hareudang mah hareudang bae hareudang teu cupar atuh kuneule cai ngolocor ai hutang mah tetep bae komo urang keur diudag-udag polisi mah cai ngolocor tinggal ngolocor handapna laukna leuh hansip pajar tentara bae pajar polisi bae puguh hansip keur baris pajar dek nyangkep nyana tah moal tenang hirup teh tenang soteh di mana-mana urangna teu boga masalah urangna sehat sakadar duit boga imah mun hujan teu bocor mun panas teu kapanasan pamajikan luis bae anak eueuh nu batuk-batuk acan neuleuh ka gigir aya sakupi belah dia aya apaan saletik-letik ge leuh masalah ayo urang teh naon di sisi imah diayakeun taman-taman dan lain sebagainya Masya Allah boro-boro kopi make gula teu make gula ge amis kopi teh serudut cek pemajikanna ngeunaan teh Kak woi luar biasa cek teh kurang gula Kak entuh cak pemajikan edan tanaon salah ge aing jate digulaan ku aing tapi suasana ngeunah tapi coba orang boga hutang begitu hujan gede letik boro gede letik ngecelakan unggal kamar aya majikan bengek anak bararatu kabeh motor Bugatti lu dicokot kabeh ku showroom aduh kehujanan kayu mau bisa masak neuleuh kapang beasan beasa weuh isuk-isuk udang teu mandi cileuh sagede poleca diadukeun kopi ku pamajikan ngeunah waduh gulana dan lain sebagainya disodorkeun tanya Kak sedang eta gulana pahit itu kopi meureun gimana dia kopi Kak kapal api ya Kak kapal perang teman kapal api geus pamajikan ulah ngadeukeutan kudu surti wah ieu salaki lain deui ye ulah ngadeukeutan ieu mah asal jungas-jengos kieu bae ge pasti bukan nu anyar ye kajen kumaha ge ye ta eta teh suasana di imah menjadi suasana surgawi di mana urang teu boga hutang eueuh beban masalah Masya Allah nginahna luar biasa kuari mah ditambah hutang teboga sakadar kendaraan aya imah sakima alhamdulillah teu mewah ge tapi teger pemajikan sehat bisa hirup sauyunan kacai jadi saleuwi kadarat jadi suang salat nikmat luar biasa anak narurut isuk-isuk langsung sholat duha Allahu Akbar peting tadi sholat tahajud subuh berjamaah duh Masya Allah beres ngopi bebeja ke pemajikanna ulah di teangannya kakarek namakeun Al-Quran Masya Allah ieu mah dunia akhirat Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati Fatimah hirup teh urang teh sederhana kos gitu teh sederhana teh ngaranna nikmat jasa Masya Allah komo ai ningkat ditimbang na pikiran urang beratan ka mana eta mah akur tah antara dunia jeung akhirat akur 50%
kok lamun ditimbang na ku orang dunia orang di dunia teh geus teka deuleu dah barakal ditinggal tuh naik wari ka akhirat jadi naik ke 60% beratan ka akhirat hate urang waduh tahu geus lain deui naik deui 70% masyaallah beuki indah kasih eta teh indah urang teh nikmat ngeunaheun ka deuleuna ngeunaheun masalah jasa sebagai tenganggap ka dunia teh sapentingna bae dunia sakadar jang dahar jang nginum sakadar kendaraan sapentingna bae hatena mah geus berat ka alam itu bakal nikmat urang ngobrol jeung nyana ngeunaheun urang ngobrol geuna ieu mamang teu kamu mah hanteu lah rek daon atuh jam nganikmati nu aya ge jasana moal bae ge sasyukuran ka Gusti Allah cenah aya teh wah imah cenah ieu dagang ti jurug susuk-susuk ge kieu bae ja ieu teu tah kusaha ngomongna ge geus lain deui atuh geus eureunana mending ibadah bae kieu yeh ibadah itu teh dahar mah sajageuna atuh jadi nu aya ge mun di dahar jeung moal beak sajageuna lah akur emang ngobrol jeung sia itu sabodo sajageuna teh tinggalkeun tah geus tenang sorangan ribet malah maya jelema teh ribet kalkulasikeun baheula urut dagang ieu kuari umur aing geus mendekati 60 tahun toko geus boga mobil geus ala kadarna aya lah aing geus eureunnan bae usaha kuari deuk ka Allah bae nu aya ku aing disumbang-sumbangkeun pake masjid pake majelis taklim pake pondok pesantren eta mah geus mantep jasa masyaallah babanyikanana isuk-isuk ka bangunna cerah amat alhamdulillah nyakanya lah kula mah kieu bae cak pamajikan harta loba aju kula geus kolot muriangan wis de kawin deui mah masalah nah ini yang aku tunggu asana neangan sabanten moal aya boro-boro nu sehat nu gering ge amanat ulah dicandung kulanya padahal geus teu bisa diheesan gering tetep bae salaki teh diparak milu gering aturan mah panjana kuduna mah aduh aing gering geus teu bisa dimangpaatkeun ku salaki lah tuh ulah gering kabehan salaki mah kena kawin deui ridho aing eta kan hebat ieu mah lain angkara megala ulah nyandungnya kuku geus 5 bulan teh sare jeung pamajikan deuk kumaha coba aju kabehan ngaromong ulah nyandung kenya beuki gering atuh beuki gering kabehan cak salakina geus urang gering berjamaah tak eta teh dituduh-tuduhkeun kitu ge teh cak pamajikan teu kadenge teh ngaji nu eta mah tetep teu kadenge mun nyanang ke ngobrol tadi kadenge sia ngaji naon nya tadi surahan kiai teh tafsir henteu kula teu kadenge sial tetap jada kajian teh gua tengah denge direkam ja aya betak denge geunta teu kaburu ke kula ka dapur heula teu daekeun ngadengekeun nu eta teu daekeun datang ka di Arab cek salakina irah ieu keuna ngadengekeun salakina dibandingkeun HP-na beusi disetel tanyakeun ku saya HP ka mana ku budak beureun haju dibanting teu beubeut buku nyana eta kumbung-bungna ngadenge ieu ngaji ka mana ieu ngaji cek Gusti Allah ada poe ieu ieu poe ieu teh poe kiamat yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum poean manfaat benerna jelema nu balener kabeh poean anu bahaya benerna nu buarohong kabeh di mana bohongna benar titah ibadah ke Allah endahan ibadah ka anjeun isa salah berarti bener salah nasihat teh siksa ku aing atuh geus teu bisa daya teu bisa upaya cek Gusti Allah anjeun salamet isa lantaran sesuai jeung parentahan kaula salamet anjeun mah isa tapi masyarakat anjeun nu mah hiwa ti anjeun ngahaki ka anjeun kita ngaibadahan ka aing ku sia isa ku anjeun isa tapi ternyata ibadahna ka sia pan sia mah makhluk aing pan sia mah hamba aing rasul aing ku sadumeh dibere mukjizat leuwih ti batur endahan di pangeranan bener bohong na si eta teh siksa ku aing deuleuh tuh
neraka ngagebrah neraka naon eta ngagebrah aya hurung teh apa macem-macem di Sunda mah aya hurung ruhak aya hurung ngalentit tah eta ngalentit ya damar diletikeun ngalentit ngaranna ngentit ngalentit tah eta leutik tah mantap nu leutik-leutik mah bangsa tititan lah pokona mah tuh kabeladeuna tuh gede hurung aya ngagebrah luar biasa tamang geus pohara aja ngagebrah ngaranna neraka geus ngagebrah hurung luar biasa di deuleu di handap walah eta nu ngaran ruhak pohara jasa di jero ruhak teh kadeuleu aya oray tina seuneu lelempangan aya kala dibuat tina seuneu lelempangan lain kala seperti di kurang kuari kala naga dijieun tina seuneu geus calangap bae aya buaya aya berbagai hewan-hewan anu galak aya oray nu hese nyaritakeunana oray sujaul akra dibuat tina seuneu sarua bae pemandangan anu luar biasa sieuna ya jak Gusti Allah manfaat bagi jelema nu bener bakal dibere surga lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar tuh surga wah geus kadeuleu bidadari geus kieu bae cep sini cep aduh ieu curugna nu bentik teh ka dieu gegeraan wahai ahli tahajud ka dieu gegeraan wahai ahli duha ka dieu gegeraan wahai ahli-ahli jelema anu sok zakat anu sok jariah ka masjid pondok pesantren majelis talim hayu ka dieu anu sok ngaji nu ngajina nu henteu nundutan teh ka dieu ya kan geus indah jasa lulu ka ditu mencrong pemandangan nu indah lulu ka kenca seudeu ngagebrah berbagai pemandangan nu pikasieun nyata di dinya lulu ka belah ditu luar biasa indahna urang di dieu di tengah-tengah nah nu bener-benerna surga nu bener bohongna neraka teh mah bagi jelema nu bener radhiyallahu anhu wa radu'an di surgana teh sabaraha poe ieu teh saminggu sabulan sataun 10 tahun 100 tahun tidak ada jangka di surga menikmati kenikmatan nu hakiki khalidina fiha abada saneng-neng di surga Masya Allah di dunia orang hirup ngan 50-60 tahun dipaksakan sholat puasa ibadah ka Gusti Allah Allah nu nyieun langit bumi nu nitah ngaibadahan nu nitah diibadahan ku anjeunna urang teh teu mamrih hujan teu mamrih panas teu mamrih sugih teu mamrih keur susah teu mamrih keur sehat teu mamrih keur gering lah jang moal kebal ieu aing mandek ibadah bae ka Gusti Allah bakal dibales ku surga nu tajri min tahtihal anhar teu kudu dicaritakeun jerona di jero eta teh urang khalidina fiha abada di dunia mah jadi presiden SBY paling ge sababaraha saat deui kamari ieu terpilih Pak Ismet Iskandar kuari geus di penghujung tinggal salengkaheun deui gubernur sanajan kuku mage hasil jerih payah nyogok dan lain sebagainya paling 2 periode dan lain sebagainya nu nyata bae Soeharto anu geus sekian puluh tahun nyana menduduki RI 1 Japae komo Gus Dur manyasa kedeung jasa paeh keneh sarua bae kabeh ge maranaot jadi raja di dunia kumaha aing bae batur lolos tangkepan aing mah ulah pan aing maraja bisa bae di dunia mah hukum buatan manusia ieu sabodo penting ge tanggung jawab di akhirat nu jelas jadi rajana sakedeung jadi raja kuari mah kula mah sekup terkecil naon sia jadi raja naon RT lain raja bar teh mah tetep raja isin aing mah ngadenge raja ke RT mah tetep bae rajanya na yayana naon ngalapor ke RT raja terkecil RT masyarakat lagi ngan ge 2,5 naik lurah raja aya waktuna
nyana duit keur loba jabatan keur aya kabeh rarasaan teh asa nu aing wilayah teh asa nu aing siap dek dahar kumaha aing dek mabok kumaha aing dek awe kumaha aing segae mangga bae tama urusan dirina engke tanggung jawab di hareupeun Allah tapi aya waktuna camat aya waktuna bupati aya waktuna kabeh aya waktuna tah teu pakota patula patali jeung jabatan aing mah janu sugih ieu dek kumaha aing bae isuk aing dahar di Inggris sore di Paris sabar sia isuk-isuk aing dahar di Singaparna isuk di Singapura los kumaha sia bae tah mah pohoang ka Allah aing mah pokona awewe neuk nu mana bae dibeli ku aing lah jaloba jasa di hotel tim miti nu putih jasa ka nu hideung jasa los aing mah hayang ngarasakeun nu putih saat jasa cenah urang Cina los urang Belanda beureum tah lain putih los hayang nu hideung jasa cenah aing urang negro sugan dalit los kumaha sia bae hayang nu jangkung cenah India ieu mah los Pakistan los hayang urang Arab cenah ieu mah atuh los hayang urang Turki nu gede jasa sing ade bae tinggal kopeah mah bae di luhur beuteung ka mana jelema eueuh nyaba tah ieu di dunia mah aya waktuna tapi di akhirat masyaallah ku ibadah hanya 10 20 50 tahun tanpa mamli urang teh keur boga duit tah lah aing mah jang akhirat jang teh bakal pae salat terus bae sabisa-bisa aing we husuna sakieu Allah mau ningai aing lain teh hayang husu jangan sakieu tapi nu jelas mah aing mah nurut ya saga Allah pangeran teh Allah aing mah lain Isa lain Maryam lain roti lain kayu lain si Gotama geus pokona mah aing mah lain pokona mah Allah hiji salagi aing bisa aing ngaji aing salat aing puasa aing zakat harta aing ka dibikeunan ku aing aing mah deuk balik ieu ka ditu deuk balik diheula-heulakeun ku urang salat puasa zakat harta datang ka ditu tah nu baheula diheula-heulakeun ku anjeun teh tah salat anjeun jore amat salat ieu atuh pugu pagawean saha emang sok khusuk tilok-tilokna mah aju atuh hayang nu bagus bae ieu salat nu jore teh kos kieu tadi bentukeun buntutan doh kira-kira embe mun aya buntutan amun aya buntutan bagus teh jore teu jore salat sia mah leuwih jore tibatan embe nu ieu mah nu saurang ngobrol sia unaonan buntut mah ngahuluan ngarobrol tah nu teu harusu teh nu teu harusu teh pan salat teh kieu lamun mulus salat urang zuhur 4 rakaat mulus jadilah binatang embe misalna mulus lamun rakaat kahiji husu rakaat kadua henteu eueuh huluan rakaat katilu teu husu eueuh buntutan rakaat kaopat teu husu eueuh sukuan aya naonan doang atuh wallahu a'lam geus kitu bae tah geus pokona azana mah rombongan uhuluan kabeh nyala ngarobrol ke di akhirat eza aing buntutan aing uhuluan nu sia nu aing sukuan bugu geus ngarobrol bae kitu aing mah aya ceulina hiji ceuk teh kari tu ngarobrol kabeh tah disesuaikeun jeung husu jeung henteu isin urang ja salat urang dikitu-kitu Gusti malah abdi mah jeung kabehan aya di dieu sanajan teh husu ge bentukeun nu bagus bae Gusti lah lantaran atuh jah husu mah hese jasa iwati wali jeung solihin anu bisa husu mah ge tanyakeun beusi adi pengkolan solihin di sorga urang menikmati lain satahun 2 tahun lain saperiode 2 periode lain puluh ratus tahun tapi dijelaskan khalidina fiha abada begitu orang ngampak di ditu tah ieu cek malaikat harta anjeun nu diheula-heulakeun baheula teh kaduhung amat baheula padahal mah boga 5 miliar mah tapi geuningan 100-200 juta nu di ka masjid jeung teh nyaho kieu mah dijualan baheula sawah teh pake ngabangun masjid malaikat ulah loba ngomong penghayal teh ngaranna keur ieu emang teh nyampikeun kiai nyampikeun aju ngadenge rada nundutan pas bab eta tah emang nusugi mah kitu nusugi mah asal bab zakat dengan ngarokok bab jariah ngarokok nusugi mah kitu mun nu susah mah tah bagus jasa tah sebab nu susah mah yang dibere pan nusugina teu daek mere ceuk nanya kan nusugi tadi ngaji kadenge belba naon belba zakat ieu aing keur ngarokok teu gadenge api lain bae
engke mah lain gitu di akhirat mah kadung jasa aing kadanan ngajualan sawah ngajualan huma atuh nu aya ge duit aya jauh kieu mah tuh dibandingkeun jeung itu batur aing tuh anu ngajaria ke masjid ke pondok pesantren luar biasa aing nyaho kitu mah padahal mah aing geus sabanding jeung nyana engke mah ngaromong kitu Naila khalidina fiha abad radhiyallahu anhum Gusti Allah ridhoeun ka jelema nu balener dengan taat nurut ka Gusti Allah wa raduan atuh ridhoeun jelema nu balener ge ka Gusti Allah dengan diberi ganjaran ieulah surga nu sakitu poharana penuh dengan kenikmatan anu hakiki zalika al-fawzul azim kebahagiaan anu pohara gedena wala yanfa'ul kadzibina fid dunya teu mangpaat nu barohong kabeh di dunya nu mangeranan lain ka Allah berarti gedebul gede bohong sidguhum bener nanyana fihi dina poe eta begitu di sidang leuleuh neraka jelas-jelasan kabeh ngacung Gusti abdi percaya bahwa pangeran teh Gusti raung kabeh isa teh horeng lain pangeran Gusti abdi percaya manfaatna percaya jaga di akhirat mah lantaran geus teu neraka nyana deuk di nerakakeun ka karek percaya geus deuk dihujurkeun ka neraka nyana ngaracung abdi percaya pangeran teh Gusti Isa mah lain pangeran Maryam lain pangeran Uzair lain pangeran cak malaikat lain usim atuh kuari mah baheula tetep abdi iman kuari mah teu mangfaat imanna para Kristiani para Kristen Katolik, para Protestan, Konghucu, Buddha, Hindu, Yahudi, dan berbagai agama-agama kafir nu tadina teu mangeranan ka Allah. Percayanya na pangeran teh Allah ketika neuleuh siksaan la yanfa'u. Eueuh manfaat sama sekali. Kal kufar seperti para kafir-kafir lama yu'minuna inda ru'yatil azab ketika nareuleuh kana siksaan nyana didinya kakarak iman manfaat napan urang makuari ka sorga can neuleuh baron neuleuh ngambeugeun teu ka neraka encan neuleuh urang mah encan ngambeugeun teu tapi pan urang mah percaya kana ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu kabarengan urang jeung Kangjeng Nabi dilanjutkan ku para sahabat dilanjutkan ku tabiin atbat tabiin kuari datang ka umur sakieu urang tahun sakieu kiai-kiai nyaritakeun aya sorga aya neraka lamun lain hidayah ti Gusti Allah deuk percaya kumaha jagaib Allah na maha gaib dadamelanana sorga jeung neraka gaib di jero kuburan bakal aya naimul qabri azabul qabri jagaib tapi kunaon tuh urang percaya nang saya tak percaya nang nu bogaana Allah subhanahu wa ta'ala diberi percaya sote lantaran urang deuk disalametkeun deuk dijadikeun penghuni sorga sakitu bae urang iman ka Allah percaya maha goib Allah mah lain di luhur lain di hadap lain di kaler lain di kidul lain di wetan lain di tengah Allah mah teu di mana-mana tapi aya tidak di mana-mana tapi ada di mana-mana tamah iya Gusti Allah tak kos kitu tah urang percaya eta nu mere kepercayaan ka jero hate urang Allah lain nang urang nu mantak Gusti abdi nang Gusti percayana abdi ka Gusti ge lain nang abdi nang Gusti nuhun Gusti abdi dibere percaya ku Gusti tetepkeun kepercayaan abdi ka Gusti ulah dicoplokeun jeung ulah dicabut Gusti alhamdulillah abdi percaya jasa pangeran teh Gusti nu mun percaya ka Gusti pan Gusti janji bakal dijadikan penghuni surga abdi geus indah jasa kuari di dunia ge geus asa di sorga bae masyaallah dibere coba sia ku aing sugih Gusti sanajan abdi sugih tetep abdi mah mangeranan teh ka Gusti bae sugih jasa sia ku aing tetep abdi mah mangeranan teh ka Gusti bae disusahkeun sia ku aing abdi mah deuk ka Gusti bae disusahkeun ge disusahkeun jasa deuk ka Gusti bae abdi mah tuh siu ka Gunung Kawi sia teu hayang abdi mah ka Gunung Kawi mah daripada ka Gunung Kawi mending ka Gunung Sembung isiana naon teu deuk ka Gusti bae abdi mah deuk ka Gusti bae dibere sehat sia ku ka Gusti abdi mah dimuriangkeun sia ku ka Gusti abdi mah atuh kitu mah pohar biasa tanu mantak urang dibere sugih keur dicoba ku Allah kaing teh sia kaing teh disusahkeun kaing teh
kaing teu ayo disehatkeun kaing teu sia kaing teu disusahkeun kaing teu ternyata geus berbagai cobaan ti Gusti susah sehat gering sugih dan lain sebagainya tetep kaing anjeun hamba aing anu sejati. Aduh, ku aing dibere sugih sia tetep sujud ka aing, dibere susah sujud sia ka aing, dibere sehat sujud sia ka aing, dibere susah sujud sia ka aing. Ngan bedana saeutik keur susah sia tilok kurang penting. Lantaran sia demo ka aing cendak sia teh cenah pangeran kieu-kieu teh aing. Geus dihampura lah ngomong sakitu mah ku aing sia. Penting mah mangaranna ka aing tah. Iya. Mata kurang sing istiqomah sing hade ulah goyang situasi kumaha bae kondisi kumaha bae geus guari mah maning rada dibersihan moal kebal deui urang bakal balik ka ditu ulah dirocet-rocet awak kurang ku 10 20 lah kos karya itu tah bangsa sogokan-sogokan kajen batur mah anu teu sieun ka akhirat urang mah deuleu akhirat engke aing hanas bakal ka sorga tapi kudu melalui neraka heula jejedis najis aing mah jaduit aya ieu jang dahar tak ulah kabita nges ngocoprak bae ge waya aya mah dicokot bae jasa heran ge kiaina ge kitu sarua bae ngarep-ngarep malah mah kiaina panghina-hinana jelema anu mengadahkan tangan termasuk nu nyieun proposal etalah pang azamun nadzulan pang gede-gedena manusia hinana adalah jelema anu osok daek mengadahkan tangan menta termasuk nyin proposal kiai nu sok nyin proposal menta sumbangan ka pemerintah terhina di dunia cakang jeung nabi lain cakula deuleu hadisna ilmu nu sok punta penta baik menta langsung maupun make proposal keukeuh mentana panghinana manusia mun nyaho haya jelema panghina-hinana jelema eta cenah udang-udangna gede tambahan deui gedena sagede bakuloa bakuloa sih namanya bakuloa. Kalau jasa ada boboko, bakul, bakuloa, godag. Boboko letik, bakul rada gede, nya. Kemudian bakuloa rada gede dah bakuloa mah. Godag, wow. Itu mengusah saja tuh godag guys. Mantap sih segede godag ngomong. Kalau tahu lah itu. Masya Allah loba bahasa Inggris kan lalu war-wari lillahi mulkus samawati wal ard cek Gusti Allah tetep ka Gusti Allah hari kerajaan seluruh langit jeung bumi nu tersimpan di langit jeung bumi berikut hujan wae di langit datangkalan jajadian wae di bumi berikut rizki nu diturun-turunkeun ku Gusti Allah jeung naon bae langit jeung bumi katut eusina wa ma fihinna taya teh adalah milik Allah atunaha make teu ngimankeun ka Allah teu mangeranan ka Allah make mangeranan ka manusia make ka batu nu nyieun langit jeung eusina Gusti Allah nu nyieun bumi jeung eusina Gusti Allah termasuk segala rupa esi-esina langit bumi eta nangieun Gusti Allah layak lamun Allah ngaku pangeran kurang disembah ja emang jijieunana ieu atuh urang mah nyembah ka nu nyieunna pas jasa atuh kunaon make nyembah ka Isa nyembah ka Maryam nyembah ka patung nyembah ka batu nyembah ka sinar dan lain sebagainya salah total nyembah mah kudu ka Khaliq nu nyieun langit bumi katut esina dibejakeun ku Gusti Allah lillahi mulkus samawati wal Allah langit jeung bumi katut eusina wa ma fihinna sembah aing cak Gusti Allah ulah kuat kayak salah nyembah wa huwa ala kulli syai'in qadir Gusti Allah maha kawasa kana seluruh perkara di antara kekawasaan Allah isabatus shadiq nu bener dibere surga di ganjarna wa tadzibul kadhib nu salah dibere ganjaran neraka siksaan nah iyalah kekawasan Allah subhanahu wa ta'ala akal nahsis kana zat Allah besi aya kieu aya bahasa ala kulli syai'in qadir mun diasupkeun kana ilmu mantek makul teh adalah termasuk kana adat surkuliah asupna teh kana jami'ul afrad berarti geus lamun diasupkeun kana kulli syai'in teh termasuk Allah ge gemerananan kulli syai'in
atuh lamun kos kitu mah berenanan atuh termasuk di jerona Gusti Allah. Oh ditahsis ku akal zatahu zat Allah mah teu asup kana kulli syai ieu asupna kana anu mumkinul wujud geus palaisa alaihi biqadir geus teu kasupkeun kana kasifatan qadir zat Allah mah justru Allah maha qadir ulah nyaritakeun ai Allah nu nyieun Allah saha ulah geus Allah mah mutlak ayana wajibul wujud kakenaanana ya kuali syai'in qadir ieu syai'na syai'anu mumkinul wujud langit bumi katutesina termasuk kolam termasuk aras lauhil mahfuz malaikat termasuk urang ialah asup kana ala kulli syai Allah na maha qadir ulah nyaritakeun Gusti Allah geus zat Gusti Allah mah wajibul wujud ieu mah keur nyaritakeun nu mumkinul wujud mudah-mudahan urang ku Gusti Allah dibere istiqomah iman urang dibere ajeg iman urang dibere naik iman urang dibere mantep hindari dunia ila daril akhirah sehingga urang bisa nuturkeun Kangjeng Nabi urang bisa nuturkeun para wali Allah bisa nuturkeun ulama nu balener sehingga urang digiringkeun ku Gusti Allah melalui malaikat dengan bendera nabi wali jeung para ulama menuju surga Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran al-Fatihah.